sing galede milik sing loba anu mikawalas mikasih ku sasama hirup ku salureun ku sanapeun ku cacah ku menak ku awewe ku lalaki di wetan ti kidul ti kaler ti kulon kalayan mugia Allah nu makawasa sing maparinkeun bagja kanggo di dunya sing maparinkeun kasalamatan jaga kanggo di akhirat. Nah tah kitu iman ini karunya anu nguseup. Nah, nguseup kumaha? Aki-aki teh meureun nanti isuk nguseup di leuwi. Leuweung awi. Aya balong nguseup geus deui. Nepi ka beurang teh teu meunang-meunang. Teu meunang-meunang. Budak sakola baralik. Heeh. Aya budak leutik ka dinya. Budak leutik ka nya. Ditanya. Keur naon, Mbah? Kur nguseup goblok. Oh, gede amak. Gede amak da teu meunang-meunang atuh teu isuk. Teu meunang-meunang lauk. Stres. Oh, cenah. Emang eupana make naon, Mbah? Make cacing atuh set goblok. Cenah kitu, cek aki-aki teh. Nya salah atuh, Bah, ulah ku cacing. Nya kunaon atuh goblok? Cenah. Lamun arek ge make siki karet. Digerus hijikeun jeung saos ABC cek budak teh. Aki-aki teh nanya, "Emang bisa, Jang?" "Ya teu bisa goblok." Cenah cek budak teh. Disebut goblok ku budak. Tae. Sudah lama ada di Sunda. Sudah lama ada di Sunda. Ya kinten-kinten tilu sasi dia ada di Sunda bah. Dijurig tanya bahasa Indonesia jawab Sunda. Saha ngaran maneh? Ngaran maneh? Nama apa? Ucok Kumarurung. Ucok Kumarurung. Jeung saha di dieu? Sama aja apa? Saha Butet Humaregung. Iya Humarurung adina Humaregung. Oh keluarga panas tiris meunya. Bener. Hari bapak maneh? Bapak apa? Siga rantang. Siga rantang. Hari Inung? Ya siga termos. Hari Aki? Siga sia. Resepnya ningalikeun batur mah tempo malam Jumatan teh kuat araratoh pamajikan teh malam Jumat gerang ngampi urang pabelit bitis nah ngomongna teh ai urang iraha atuh dek malam Jumatanana urang mau ngalpoe sorangan tong sok nolak kana kahayang salaki teh da awewe madulang tinane kudu daek ngaladangan salaki di mana tempatna jeung waktuna iraha nya cenah hayang-hayang teuing mapeke cenah kusia korobet sorangan. Aduh, atuh aing korobet sorangan. Pamajikan keur ngarengkot teh betot kok ina drak-drak. Sina lempeng geus lempeng disingkapkeun ku dewek. Si daster nu meunang ngiridit teh geuning. Heuh nu meunang ngiridit. Singkapkeun geuning teh. Barang disingkapkeun reuwas ka tempo. Wow, keren cenah. Ece barina oge atuh ulah sok umak-amak Ece teh kudu sadar diri ya Ece kunaon bat salaki Ece teh hayangan ka abi kunaon salaki Ece teh bet geus teu hayangan ka Ece teh teu ngeunah geus teu enak cek saha aing meuli masak oge unggal sore aing urukan ku masakor kurang enak kumaha taplokan make jahe jeung laja ku aing make daun salam kurang panas ditaplokan mah Ceu biar nutos lahiran nyatas ngajuru teh gini ngana sok ditaplokan ku jahe aing enak bingung sebagai salaki aing yang direbut ku sebagai cing atuh mikir atuh salaki cing boga prikema kewanitaan atuh neangan salaki teh nyan calon pipa kabogoh teh tong salaki batur sate goblok deuleuh kan atuh aing ka dieu oh jadi dia sugan teh di mana gitu ya dengekeun lain bungulin-ulinan urang manya cuman emang tingkat kebahagiaan urang mah sederhana geuning jadi urang mah melepas penat dengan cara molor sapopoe ge asa geus liburan ka Raja Ampat euy aslina. Oke lah batur mah ngopi teh di kafe. Tapi da urang mah di warung ge nya asal aya kopi hideung jarcok goreng cibay jeung terminal geus bahagia euy. Maneh eka ditu eka dieu nya sok we bebas ngan entong sok memaksakan kehendak batur. Jeung entong sok ngarendahkeun kebahagiaan batur anggot nepi ka ngabanding-bandingkeun tong sok baralaga lah dengekeun ya urang mah nya gaya hirup warung ge otak mah Starbucks. Teu jiga maneh gaya hirup we bintang 5 otak bintang sobo, gaya hirup imah mewah otak kaireng buruk. Rujit aing mah. Aing mun gede euy.
Naon eta bobogaan si leuing mun gede. Ya heueuh anjing udah diurus. Kumaha teh? Naon ngurusna sangkan gede kitu? Hayang mun gede, hayang. Tapi ulah dibejakeun kanu liat moal. Rahasia. Naon pangna ulah dibeja-beja teh engke batur galede, engke urut manehna di aing logor. Pagawean salaki sapopoe tengan kitu we jeung kitu. Karena useup mah kuat ditatap, diusap, eta useup teu sirikna unggal poe di lapan teh. Ka pamajikan mah boro-boro. Cik atuh Kang Ule